Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda nu di mana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi qodaratin maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra dina juduning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam pabeberang nyantana ka Pak RT ka Oding Katut Mang Udung eta hanca teh kumaha tu mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos sanamah urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Saterusna kieu Pak RT tisaprak Nyi Sawitri datang ke lembur urang sok sidikeun rupa jeung tangtunganna naha aya anu beda atawa henteu. Nya ari ceuk Mang mah teu saeutik oge taya bedana. Angger bae kawas kitu siga baheula anyaran datang ka lembur urang. Bener ceuk kuring oge kitu Mang. Tapi kumaha ari nurutkeun Pak RT? Nya sarua ceuk titingalian kuring oge angger bae kitu geulis taya pisan robahna. Samalah kalah beuki geulis ayeuna mah. Tah memang bener kitu anu mata kuring ngerasa aneh. Sabab lamun ari jalma mah beuki ka dieu umur beuki ngolotan kulit bisa meotan. Tapi teu kitu pikeun Nyi Sawitri apa nepi ka ayeuna umurna kawas anu teu nambahan. Angger bae siga mojang anu umurna 20 tahunan. Awakna seger jeung palaleungkeur. Nah teu matak aneh. Padahal aya di lembur urang teh kawasna geus aya kana 13 tahun mah kurang leuwih. Lantaran harita lamun teu salah basa sarkum kawin ka Nyi Sawitri teh anakna Jang Panji jeung Nyi Sari oge laleutik keneh. Ceuk Oding nyaritana daria samalah bari pepeta sagala. Nya lamun dipikiran mah memang aya benerna eta caritaan teh. Bener Jang Oding. Nyi Sawitri teh memang angger kitu rupa jeung tangtunganna saeutik oge taya robahna. Samalah umurna siga anu teu nambahan. Buah-buah bener eta awewe kajajaden teh nya. Ceuk Pak RT terus ngahuleng mikiran caritaan Oding anu bieu. Bener asup akal oge tah kacurigaan Jang Oding teh. Tapi salain ti kitu naha aya deui hal anu sejen anu mantak nyurigakeun. Contona nu geus disebutkeun ku Bah Ukim soal kabiasaan jeung kadaharana. Naha ari Nyi Sawitri boga kabiasaan anu teu parok jeung batur atawa sok ngadahar kadaharan anu teu lumrah didahar ku jalma lian. Tah lamun ngeunaan hal eta mah kuring can apal Mang. Lantaran tangtu kudu dititenan heula kalayan apik jeung taliti. Nya lamun kitu masok atuh titenan ku Jang Oding. Tapi kade omat kudu cing apik samalah kudu rarencepan. Lantaran bisi manehna curiga. Tapi kumaha cara nitenanana Pak RT? Nya carana mah bisa bae ku cara pura-pura ulin nganjang ka imah Jang Sarkum. Apan sobat lain jeung Jang Oding mah. Jadi lamun mindeng ulin oge sigana moal matak curiga. Ceuk Pak RT mere usul ka Oding sangkan pura-pura ulin ka imah Sarkum sobatna. Sangkan bisa rarencepan nitenan kana gerak-gerik tingkah pola sarta kabiasaan Nyi Sawitri bojona anu dicuriga jadi awewe kajajaden. Tah bener Jang Oding. Carana mah kitu we atuh pura-pura ulin. Ngobrol jeung Sarkum sigana moal matak curiga. Nya keun rek dicobaan lamun kitu mah. Muga-muga bae kacurigaan kuring teh bener. Tangke lamun geus manggih buktina rek gancang dibejakeun ka Bah Ukim. Tah nya bener kitu.
Ayeuna masok titenan Nyi Sawitri kalayan taliti, sangkan bisa manggihan bukti nu pasti. Tapi kade ulah kanyahoan. Ceuk Pak RT geus kitu pru ngarobrol anu dicaritakeunna angger keneh ngeunaan Nyi Sawitri. Anu dicuriga ku Oding jadi awewe kajajaden. Samalah terus ditumbu ku nyaritakeun Sarkum salakina. Anu ayeuna geus jadi jalma pangbeungharna di lembur Cibubuay. Anu akhirna saeutik gedena, Pak RT, Oding jeung Mang Udung jadi boga sangkaan. Lamun Sarkum beungharna teh alatan munjung ku cara kawin ka saurang awewe kajajaden anu ngaran Nyi Sawitri. Tapi da eta mah kakara sangkaan hungkul anu cantang tu bener jeung henteuna. Kaayaan harita geus sore teu karasa balas dibawa ku ngobrol mah. Sok sanajan lalampahan jauh oge teu burung geus aranjog deui ka lembur Cibubuay. Palebah jalan anu nyagak Pak RT jeung Oding jerat juru tarurun tina mobil. Nya terus laleumpang muru ka imahna masing-masing. Kitu deui Mang Udung harita balik ka imahna anu memang geus teu pati jauh. Mitra kaum dangu, kocapkeun isukna harita teh pasosore. Oding ngahajakeun datang ka imah Sarkum. Nya ari pura-purana marek ulin tapi anu sabenerna mah rek nitenan Nyi Sawitri. Ari sabab Oding hayang meunang bukti ngeunaan kacurigaana. Barang datang ka imahna, Oding langsung dibagiakeun ku Sarkum anu kabeneran harita teh keur aya. Lantaran poe eta mah teu udar ider ka mamana da puguh sakabeh pagawean geus aya anu ngurus ku pagawena. Oding jeung Sarkum dariuk di ruangan hareup paranti narima semah. Pru ngarobrol samalah harita disuguhan ku Nyi Sawitri sacukupna. Cai kopi panas ngembul keneh ka ambe meuni seungit. Lalauhna kueh rupa-rupa meuni aralus meunang meuli ti dayeuh poe kamari. Nya puguh bae ngarobrolna teh beuki pogot diselang ku barang dahar suka seuri galumbira. Samalah Nyi Sawitri oge ku harita maturan milu ngobrol jeung salakina. Dina sajroning keur ngobrol, Oding ret deui maling reret ka Nyi Sawitri. Lantaran hayang nitenan gerak-gerikna bisi aya anu beda jeung batur kitu deui pareng Nyi Sawitri keur barang dahar oge. Harita ku Oding diperhatikeun. Tapi kitu oge ati-ati pisan lantaran bisi kanyahoan ku Sarkum lamun manehna keur nitenan Nyi Sawitri bojona. Tapi lebeng poe eta ti sadatangna Oding ka imah Sarkum. Saeutik oge eueuh anu matak curiga. Kaayaannya biasa bae sakumaha umumna saurang jalma, lumrah jeung anu rea. Sanggeus sawatara waktu lilana ngarobrol, Oding amitan tuluy balik deui ka imahna bari teu mawa hasil. Sanggeus ku aing dititenan sapanjang ngobrol jeung si Sarkum. Nah, ada eueuh anu aneh pamajikanna teh. Sikepna biasa bae taya anu beda jeung anu lian. Kitu deui barang daharna jeung nginum biasa bae sarua jeung aing. Wah aing teh salah ngadon goreng sangka ka batur nyangka awewe kajajaden ka manehna. Aduh, lamun nyalahan geus pasti dosa aing teh kaya kieu mah. Ceuk Oding gegerendengan bari ngengki gleumpang rek balik ka imahna. Tapi da kakara oge sakali ayeuna nitenanana oge. Tak kumaha lamun poe isuk atawa pageto ku aing rek dititenan deui. Tapi kumaha carana nya? Nah mending pura-pura ulin deui kitu ka imahna. Ceuk Oding terus mikir niangan cara anu hade sangkan bisa nitenan tingkah polah Nyi Sawitri. Tapi tangtu teu matak nimbulkeun kacurigaan. Kumaha lamun isuk aing ulin deui pasosore?
Naon salahna lamun pura-pura ngaliwat terus ningali domba. Da geuning sok loba domba keur jualan ka pasar. Bener kitu dari ngahaja datang ka imahna mah piraku rek ngobrol ke naon deui da taya picaritaeun. Tah bener kitu. Sigana mah hade ieu akal teh. Jeung na deui aing teh ulah pondok harepan. Saha anu nyaho isukan mah bisa manggihan bukti. Ceuk Oding ngomong sorangan bari leumpang. Nya teu lila anjog ka imahna kalacat unggah ka tepas. Sup ka jero gok amprok jeung bapana. Ngobrol heula sakedeung geus kitu Oding kebat ka tukang rek muru ka pancuran rek bebersih. Sakalian rek abdas. Sabab harita teh wanci geus burit. Sora tongere ti tadi reang di sarada kitu deui sora manuk raricit tina dahan mata kelar jeung mata kuaas. Tekung silila. Dur kadenge bedug magrib. Oding ngingkig indit ka masjid bareng jeung tatanggana anu dareukeut. Mitra kaum dangu. Kocapkeun deui isukna sakumaha rancana kamari. Oding pura-pura ngaliwat ka imah Sarkum. Kabeneran harita teh Sarkum kakara balik tos udar ider samalah katempo keur ngariung bari gunter ngarobrol jeung sababaraha urang pagawena. Kaasup si Uyeh jeung si Kemed araya di dinya. Sedengkeun di buruan imah katempo domba aya kana sababaraha hijina kakara datang keur jualeun poe isuk. Wah, eta domba mun diaralus geuning euy. Ceuk Oding anu harita pura-pura ngaliwat lempang na ngarandeg. Oh, puguh kakara datang domba teh. Walon Sarkum bari ngareret ka Oding. Nya munang ti mana kum? Geuning mun harade kitu euy jarelug. Tanya Oding serog jampeurkeun. Terus melong kana domba anu keur dicangcang. Duka teuing da si Kemed anu nyiarna oge teuing ti mana? Walon Sarkum ngareret ka Kemed anu keur diuk dina bangku. Nya eta Kang ti urang Lebak Muncang. Bogoh kabeneran poe ayeuna mah meunang domba teh arade jeung hargana oge alus. Hehehe. Wah, bisaan si laing mah Kemed euy. Sigana moal meunang persenan anu gede keur maneh ari hasil mah. Hehehe. Nyapo goe tukang Oding. Dari hasil mah tara nyamos, juragan Sarkum mah bager tara pelit. Hehehe, bener teu yeh? Ceuk si Kemed ngareret ka si Uyeh. Bener. Soal persenan mah teu kudu hariwang Kang Oding. Sabab juragan Sarkum mah ngarti kana pangabutuh anak buahna. Hehehe. Anu matak ngeunah geura digawe di dieu mah. Tembal si Uyeh bari seuri. Ngadenge caritaan sarupa kitu Sarkum nyerenge seuri. Atena bunga lantaran dipuji ku pagawena. Nya syukur atuh ari ngeunah magawe di dieu. Samalah lamun aya mah lobongan kuring oge rek miluan atuh kabita di kitu mah. Wah, lamun maneh digawe di dieu. Nya rek saha anu ngurus pakaya kolot maneh atuh Oding? Meureun moal aya nu ngagarap. Ai heueuh nya. Ari maneh geus ti mana atuh euy? Tanya Sarkum bari ngareret ka Oding. Oh, puguh bieu teh kakara balik ti kebon. Melak naon di ditu euy ayeuna? Acan kakara beres ti babadan da barala sieun aya oray. Nya ari rancana mah rek melak jahe isukan deui mah. Oh, bener Oding. Melak jahe euy hargana keur alus ayeuna teh. Nya sugan we atuh kitu nya. Bareng waktuna panen teh hargana alus. Rah aya hasil dengan saukur capena unggul. Kudu kitu lamun rek melakna naon oge kudu diperhitungkeun ngarah terugi. Tani hasilna ukur daki mah jangan naon. Tuh tingali papelakan kuring. Unggal melaksanaja naon wae oge teu waleh kalah hasilna. Bisaan maneh makum euy. Alus perhitungan atau cara kuring. Basa melak tomat kalah ngaluarkeun modal anu gede. Tapi waktu panen hargana murah nya atuh kuring teh rugi. Kitu deui basa melak bunci sarua kuring oge rugi. Anu matak ayeuna mah geus bae melak jahe ka jendela oge.
Ceuk Oding. Sabot keur kitu torojol Nyi Sawitri leumpang ngalangeor nyamperkeun ka Sarkum salakina nu keur ngobrol. Ningali kitu Oding ngareret teu burung hatena ngalenyap lantaran ningali rupa jeung tangtungan anu sakitu geulisna. Oding anu kasebutna saurang lalaki normal puguh bae resep ningali kitu mah. Kang, sanes bade tuang akang teh. Ceuk Nyi Sawitri bari neuteup ka salakina. Nya Nyai hayang dahar akang teh. Tapi geus disadiakeun atawa acan? Parantos Kang, tuangeun mah tos sayogi. Nya nuhun atuh tapi sadiakeun oge keur barudak. Parantos Kang. Ari emak ka mana? Tanya Sarkum nanyakeun ma anah indungna. Ti tadi oge di bumi titin mama teu acan wangsul. Oh nyakeun wae atuh. Ngarah regreg ari aya emak di ditu mah. Aya anu maturan da geuning si Ojai sapopoena teu oleh riweuh wae ka ditu ka dieu ka sawah. Ka kebon loba garapeun. Muhun kitu, sok atuh Kang bilih bade tuang mah. Bilih kabujeng tariis deui. Sakantenan ajakan Kang Oding supados ponyo. Ceuk Nyi Sawitri bari ngareret ka Oding anu harita keur ngajanteng nangtung. Oh ding hayu urang dahar jeung kuring. Samalah bareng jeung barudak karah ngariung moal teu nikmat geura. Ceuk Sarkum ngajak dahar ka Oding sobatna. Moal kuring mah puguh wareg keneh. Bieu di kebon tos ngadahar belum sampe jeung gula kaung. Ulah sok nolak ari taun teh euy. Hayu mengpeung kuring aya waktu urang ngariung. Peperieun keur riweuh tara bisa. Barudak, hayu sararia urang dalahar yo. Urang bareng ngarah ponyo. Mangga Kang, tenang we lah Kang, dahar mah moal nolak. Hehehehe. Walon si Kemet haripet diajak dahar teh da puguh geus ngarasa lapar. Ya hayu atuh urang ka imah sararea. Hayu Oding urang dahar bareng. Urah nolak kudu ngahargaan euy kana pangajak anu jadi sobat. Oh nya hayu atuh. Walon Oding narima kana pangajak Sarkum. Samalah hatena mangarasa bungah lantaran boga waktu anu rada lila pikeun nitenan Nyi Sawitri bojona. Nya geus kitu mah bring atuh sararea arasup ka jero imah. Gek dariuk ngariung meja makan. Breh katempo kadaharan geus ngabarak sagala aya rupa-rupa. Sangu bodas saboboko haneut keneh. Deungeunna aya goreng daging hayam kampung. Pai lauk ka ambeus seungit loba suraungna. Sambal tarasi sacoet meneladok. Lalabna bonteng, daun popohan jeung jengkol ngora. Ditambah deui ku tahu tempe jeung kurupuk. Eta sakabeh meunang nyadiakeun Nyi Sawitri. Dibantuan ku salah saurang tatanggana anu deukeut sarata sok babantu di imah Sarkum. Da puguh ku ayeuna mah maanah geus kolot. Jadi ku Sarkum sok dicarek barang gawe anu berat. Nya atuh geus ningali kitu mah. Sararea teu loba omong brak wae dalahar bala kecerakan katempo paronyo pisan. Diselang bari ngarobrol suka seuri galumbira. Sareng sena dahar terus pating pelenyun udud. Panon pereumbeun tak karasa pisan nikmatna. Rung deui ngarobrol nyaritakeun pagawean sapopoena. Dina sajeroning ngobrol jeung Sarkum Oding teu weleh bari nitenan gerak-gerik Nyi Sawitri. Nya susuganan manggih anu beda. Tapi nepi ka harita sakitu aya kana sawatara waktu lilana keukeuh bae Oding teu manggihan tingkah pola anu matak curiga. Kulantaran kitu Oding jadi rada cangcaya. Anu satadina ngarasa curiga tapi ningali kitu mah kacurigaana jadi leungit teu puguh Nyi Sawitri saurang siluman anu geus lila neuleuman ngeunaan kahirupan manusa. Samalah ku ayeuna mah geus lila campur baur ngahiji jeung urang lembur. Anu matak jelas sagala rupana oge taya anu beda jeung jalma biasa. Sanggeus aya kana sawatara waktu lilana. Akhirna Oding amitan teu poho nganuhunkeun ka Sarkum jeung ka Nyi Sawitri. Kitu deui si Uye si Kemet jeung pagawena Sarkum anu sejena aramitan. Terus marulang ka imahna sewang-sewangan. Lantaran harita kayaan teh geus maju kaburit.
bener kayak kieu masangkan aing teh nyalahan. Tete lah sanggeus dititenan sakitu lilana. Tapi eueuh anu aneh jeung anu beda dina dirina Nyi Sawitri. Beu aing teh dosa kayak kieu mah. Lantaran geus boga sangkaan goreng ka batur. Sigana mah awewe kajajaden teh lain manehna. Tapi lamun lain manehna nah saha atuh jalmana? Ceuk Oding ngagerentes dina sajroning hatena. Tarangna kerung mikiran pasoalan awewe kajajaden anu matak ngaganggu kana pikirana. Sabot keur jongjon lempang pelebah pengkolan gok amprok jeung Pak RT anu kakara balik ti warung. Geus meuli bakomole jeung daun kaung. Geuning Jang Oding ti mana bade bangun anu rusuh? Tanya Pak RT bari melong ka Oding. Bogo kuring teh kakara balik ti Mas Sarkum Pak RT. Balik ti Majang Sarkum? Nya kitu. Nah geus naon? Make nanya geus naon. Apan kuring teh geus nitenan Nyi Sawitri teh Pak RT. Samala geus 2 poe jeung kamari. Walon Oding nyaritana rada haharewosan. Lantaran palaur aya anu ngadenge. Terus kumaha? Nah geus bisa manggihan buktina tanapi acan? Tanya Pak RT ngaharewos. Nyaeta acan Pak RT. Sok padahal hampir sakabeh gerak-gerikna jeung tingkah polana geus dititenan kalayan apik jeung taliti. Ngan hanjakal, kuring teu bisa manggihan aya nu beda dina dirina. Kawasna mah lain manehna awewe kajajaden anu dimaksud ku Bahukim teh. Beu, lamun lain manehna terus saha atunya? Eta duka teuing, anu matak bingung kuring teh. Teu kudu bingung Nyang Oding. Keun wae pasoalan ke urang badamikeun deui jeung Mang Udung lamun geus salse. Tanya kitu Pak RT. Hayu atunya kuring rek balik ieu teh. Can mandi ieu rek ka masjid bisi buri teuing. Nya sok atuh ka ditu. Sarua da kuring oge rek ka masjid ieu teh. Walon Pak RT. Nya geus kitu mah duanana pating laleos rek balik ka imahna masing-masing. Kaayaan alam harita geus beuki burit mitra. Cahaya layung hibarat di belah kulon tatangkalan anu rajeg di sisi jalan robah warna semu koneng. Lantaran kahibaran ku cahaya layung anu hurung ngempur lir emas sinangling. Sora manu kericit tinadahan ditemak ku sora tongeret anu teu eureun pating gararet mata kuaas. Tekung silila reupoek cahaya layung pareum. Panon poe geus nyusup kana tempatna. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun heuleuh tua poe ti harita kira wanci sameme asar. Oding kakara balik ti sawah lempang salse pisan rek balik ka imah. Bareng jeung kitu ti kajauhan beut ningali saurang awewe harita keur lempang anu taya liam ti Nyi Sawitri anu rek indit ka balong lantaran manehna resep pisan ningali lauk. Ari balong Sarkum tempatna teh aya di landeuheun imahna. Samalah rada anggang, balongna lega jeung na deui loba laukna. Kaayaan resik aya saung leutik campernik parageniis. Sakurilingna di pager jangkung da pugu bisi aya jalma sejen anu asup. Geuning itu siga Nyi Sawitri. Narek ka mananya? Ceuk Oding bari ngawaskeun ka Nyi Sawitri anu jarakna masih rada anggang. Moal salah kawasna marek kabalong manehna. Da geuning mengkolna kebelah dinya. Oding ngomong sorangan panona angger ngawaskeun ka Nyi Sawitri anu harita teh geus anjog ka balong boga manehna. Samalah katempo keur muka panto pager. Teu lila brai panto pager muka sup Nyi Sawitri ka jero. Tah meupeung saha kumaha lamun ku aing urang titenan. Nya susuganan bae ayeuna mamanggih paripolahna nu aneh. Ceuk Oding lempangna rada gagancangan ngadeuketan ka pelebah balong. Kocapkeun deui Nyi Sawitri mitra harita geus aya di wewengkon balong.
Panto pager geus ditutupkeun deui rekep cara samemehna. Koloyong ngadeukeutan ka pelebas saung. Sanggeusna nepi gek diuk panonna neuteub ka tengah balong. Ningalikeun lauk emas anu katempo gerde pating garujibeg. Ngarogrog kana cai anu ngocor tina talang. Ningali kitu Jung Nyi Sawitri cengkat gap kana para belau koloyong leumpang buru ka sisi balong. Karawak nyokot sarau wur diaurkeun ka tengah balong. Lauk emas harita ngaronyok pating garujibeg nyantokan parab. Cai balong anu satadina herang jadi kiruh. Ningali kitu Nyi Sawitri seuri karawak deui nyokot sarau wur deui atuh diparabkeun ka lauk cara tadi. Lauk emas pating garujibeg nyantokan parab pating soloyong kaditu kadiu silidupak jeung batur. Tete lah balong sarukum loba pisan laukna meuni euyeub. Aya nu koneng, aya nu bodas, aya anu beureum, rupa-rupa. Nyi Sawitri acan ingkah tina tempatna. Terus bae ngajanteng nangtung bari melong ka tengah balong sarta manehna teu sadar. Lamun harita di juru belah kidul aya sapasang panon anu keur ngawaskeun kana tingkah polahna. Oh, keur maraban lauk geuning manehna teh. Ari Sugam teh keur naon? Cik urang terus titenan da sigana moal nyahoeun. Ceuk Oding anu harita keur nyempo di juru luareun pager deukeut dapuran cau. Kabeneran di dinya mah rada buni jeung iuh jadi moal kaciri. Sajabat ti kitu sakuriling balong teh loba tatangkalan anu garede jeung laluhur. Aya tangkal nangka, tangkal kadu, tangkal buah, tangkal jambu batu jeung anu sejena. Sabot keur kitu katempo Nyi Sawitri ngoloyong leumpang ngadeuketan kana palebah tangkal nangka. Tuluy tatanggahan ningalian buahna anu rantuy garede keur meujeuna leubeut mata kresep. Keur sajongjongan, Nyi Sawitri cicing didinya bari melong kaluhur tangkal. Tuh. Ngadeuketan kana tangkal nangka. Rek naon manehna terek ngalanangka kitu? Buat kawas anu bisa naik wae. Ceuk Oding ngagerentes dina sajeroning hatena. Ari panon teu leupas angger bae ngawaskeun ka palebah Nyi Sawitri. Sabot keur kitu ujug-ujug jeleng Nyi Sawitri teh luncat kana dahanangka anu kaitung luhur. Awakna ngalayang bangun hampang samalah kawas anu hiber. Celek nangtung ajeg dina dahanangka. Ningali kitu Oding kaget samalah asa teu percaya kana tetempoana. Nah teu salah kitu tetempoan aing teh. Beu itu Nyi Sawitri beut nangtung dina dahanangka. Nah teu sieun labuh. Jeung deui eta cara naekna heran manehna mah bisa luncat. Beu asa mustahil lamun aya awewe bisa kitu. Samalah aing oge lalaki teu bisa ari kitu mah. Pasti kudu ngarayap ngangsorod ka luhur. Tapi ieu mah ngan saugur sakicep geus aya dina dahan. Samalah dahan anu luhur. Aneh. Kitu ceuk Oding anu awakna angger nyempo dina dapuran cau. Panasaran harek naon manehna di dinya. Adena ku aing kudu terus ditingalikeun. Sabab kalakuanna lamun kaya kieu mah matak nyurigakeun. Keun diintip sia ku aing harek naon manehna teh. Oding hatena beuki panasaran mitra. Kocapkeun deui Nyi Sawitri anu harita teh keur aya dina luhur dahanangka. Gek diuk sukuna ucang-ucangan ka handap. Uukna anu ngarumbai ririaban katebak ku angin anu ngahiliwir. Ae nah make diuk di dinya. Teu sieun labuh kitu. Bu itu sukuna ucang-ucangan. Aku mah hari rarasaan eling kitu atawa henteu. Ceuk Oding bari molohok hatena kebeku rasa kaheran. Tapi acan oge beak rasa kaherana ukur sakilap. Nyi Sawitri ngajuralitkeun awakna sirahna jadi dihandap. Ari sukuna ngait kana dahanangka teu beda jeung kalong ngagulantung. Ningali kitu puguh atuh Oding meuni gogodeg lantaran bakat ku kaget. Keur kitu kadenge sora Nyi Sawitri hahariringan. Sorana bangun anu keur gumbira pisan. Ari awakna ayun-ayunan kawas anu hampang. Nempo kitu Oding molotot. Dina kayaan kitu kadenge Nyi Sawitri seuri sorangan.
Kadenge kitu jajantung Odig ratuk deg-degan. Sok sanajan harita keur aya dina kayaan beurang tapi seurina Nyi Sawitri mampu ngahudangkeun bulu punduk. Astagfirullahaladzim, nah sorina teh meuni kitu. Ceuk Oding bari ngusap punduk. Anu karasa ngaladak muriding pating puringkak. Tapi sok sanajan kitu Oding teu incah tina tempatna. Lantaran hate beuki panasaran hayang nyaho kanu rek dilakukeun ku Nyi Sawitri. Kadenge Nyi Sawitri seuri deui awakna tuluy ayun-ayunan. Ye, buah-buahnya ieu awewe kajajaden anu keur tiangan ku aing teh. Itu awakna ngadon jujur alitan ka handap. Suku di luhur sira dihandap. Asa pamohalan lamun aya jalma bisa kitu. Beut siga kalong. Ceuk Oding bari nyempod bareng jeung kitu ukur sakilat Nyi Sawitri ngajuralitkeun deui awakna bangun anu hampang. Celek nincak lemah. Ningali kitu Oding olohok panon ampir teu ngiceup. Tapi bareng jeung kitu les jirim Nyi Sawitri anu keur ditingalikeun teh ujug-ujug ngiles ngaleungit teu kaciri ka mana leosna. Nah ka mana inditna teu pupugujol ngiles. Ceuk Oding terus tengah-tengo ngawaskeun ka palebahan dapeun tangkal nangka urut Nyi Sawitri tadi nangtung. Tapi sabot keur kitu pok harita aya nu nanya. Nuju naon Kang Oding? Saha? Walon Oding meninga gurubug tuluy gentak ngalieu ka tukang. Bereh katempo sidik pisan dihareupeun manehna geus nyampak Nyi Sawitri anu keur melong. Nuju naon Kang Oding? Make nyempo dina dapuran cau. Tanya Nyi Sawitri bari nyerengeh seuri. Tenuju naon Kang Bah? Ceuk Oding ngawalon bari jeung gugup. Panon melong ka Nyi Sawitri jajantung ratuk tagibur teu puguh rasa. Hatena deg-degan sieun kanyahoan lamun harita teh manehna keur nitenan sakabeh tingkah polahna. Piraku teu nuju naon make nyempo di dinya. Ceuk Nyi Sawitri bari neuteub seukeut ka Oding. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.